kemana, bocil? Aku punya pantun nih, Bang. Pantunnya apa? Coba, bocil. Tutup timun udah buka bulan puasa. Terus? Kenapa abeh ngalamun? Terus? Gila bawa kasaha. Bisaan si bocil teh. Bisaan. Pinter. Ada, Abeh. Dadah, dasar bocil. Kenal dah. Biasa we Mang Bun, keur merenung abi mah. Cek kudu bingung-bingung. Lamun kurang buka pasangan, pasti bahagia. Gini nyata ge Mang Bun teu boga pasangan bahagia. Jangan katingali nah we kieu teh. Ibarat kata merindukan hujan. Bisa wae Mang Bun mah. Yuk Kamana atuh Mang Bun? nggak kemana we, nutupin indung suku, pugu deui indung budak manis eueuh. Oh, hampura atuh. Yuk atuh lah. Ya. Yuk. Aduh, lain mah hidup kecil wae. Nasi seerna. Jawaban sampai kaina. Nasi teh terus sorangan sudah namanya. Yes, Wih, mana keur naon di dieu? keur macul atuh Tam. Dik geser saeutik ah. Aing mah diuksok teh. Lain ditanya teh nu bener atuh ngajawab teh. Benar-benar teuing Tam. Ngaji ge lain atuh mah teh. Kok maneh mah kitu Jom jawaban teh? Nges urang mah benar-benar ngajawab teh nu bener. Mana masuk lieur Tam ah. Ya. Kan ari ngomong teh sapopoe teh kudu bener atuh Jom. Benar. Da lain ngaji atuh. Enggak lah kumaha didinya we ah. Hei, kenaon ini duluan wae, curiga urang mah. Nah, ampura, ari cidung ka mana? Si Geno seduit teh gesan are Tam Bob. Sudah naon sadar-sadar kasih deui. Eta asugan maneh. Geser. Mana mah Jess? Lu balik atuh kan bangku teh masih kena lega. Ai mana bet ama ka orang tah sibab ngeretkeun anak. Geser. Diam. Lain, Tan. Ari si Dewi teh ka mana? Ai ti heula mah cek beja mah ka Jawa. Terus? Tapi nepi ka ayeuna Bob. Can aya kabar. Oh, gitu ka Jawa. Can aya kabar. Acan. Lain eta tadi duaan kenalan ngomong naon eta teh. Orang mah keur ngalamun iya wae datang bari nongol bari sosora teu pararugu ngomong. Emang ngomong naon, Tan? Iya ditanya sebenar-benar ku urang teh Bob. Jess keur naon? Jawabna teh keur macul. Terus itu. Pokoknya urang teh teu ada urang ngomong sebenar-benar ka si Jess. Pan urang teh pan keur cicing kieu ngalamun. Nanya teu kudu nanya urang sirik nang keur ngalamunna. Enggak sejawab na urang sangeunana we keur macul we. Lain gitu ya, Jess dengekeun. Memang lain ngajinya kudu bener teh. Hirup ge da kudu bener, kalakuan kudu bener, segala kudu bener. Ulah kena lain ngaji. Mohon Pak Ustad. Bener teh Jess. Wayahna ya lain hirup teh kudu bener. Naon ge lain ngaji wae kudu bener teh. Hirup kudu bener. Ditanya sabener-bener kudu jawab bener. Ih, naon teh? Kita dia mau si Mang Bun teh, tapi kudu dikaling saha. Da kahayaman nikah teh kan karunyaeun gitu kan. Jeung baturan jaga kamaon. Kunaon eta si Erna sora-sori sorangan? Kunaon eta? Teh, teu kunaon? Moal mungkin naon, lamun teu aya naon-naon. Bener teh, ieu asa inget zaman keur leutik gitu teh. Oh, ya ayo tuh orang kasih duit. Ayo, yang pada gabut ya di imah. Ya ayo matakna. Ayo.
Dari Kemararana itu tidak dari Cimeong teh. Ini berlebihan, Din. Kunaon sih poe ieu asa beda aya naonnya piraku naksir ka urang bener buah-buah naksir ka urang Ayo, Din. Pasti beunang ayo bogokeun cenah mah ka urang geus asli teh. Yes. Nah, ieu asli zombie. Bener tamu. Ngomong naon Maletan? Hampura, Bun. Keceplosan. aneh memang anu lucu mah tiga boneka Aduh, kok tahu aja sebenarnya lucu. Boneka lucu. Boneka naon, Bun? boneka santet tong sini ejek jeung babaturan mah berarti manusia ciptaan Allah lamun urang sini ejek sarua jeung hinakeun dadambalan Allah Bener, ketompo. geus we akur damai lah damai ya dong hampura Cantel atuh. Lah, gitu masuk di Hampura, Bun lah. Itu atuh. Geus lah, hayu lah. Ayeuna mah urang nikmati we ciptaan Allah teh. Ya. Jeung eusi-eusina ku urang yuk. Ayo atuh. Ayo. Sok tieulah, Bun. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamananya Cik Dewi? Sigana areuweus siganana. Heeh, cari isen. Hayu ah urang balik deui. Ayo tuh ah. Nya hayu ah. Di Kemararana ieu ku urang mah teh. Kenu ngomongan sebut Arjaun. Lain aja maksud Arjuna. Eta yang disebut eta. Ya iya dong. Maksud hati memeluk guru. Apa daya hubungannya buntung? Oh, iya masih Didin pasti nyinggung hubungan orang jeung si Dewi ieu mah. Naon maksudna, Din? Kumaha urang we lauk sapu. Naon itu naon, Jess? Naon itu? Itu naon itu? Itu naonan, Jomi? Bun. Naon ngarah tambah Lauk sapu, naonan itu? Ya. Ye. Adidin.